Geus beurang Duh, aing mah kabeurang kemaran anu ngaronda. Coba panas kieu deui. Iya. Gambar aja, kela tinggal lihat pela. Alas ya, jam 11 ya. Sepanas kieu yang minum. Aing mah coba geus beak deui cai. Aduh. Balik. Kagok ya. Mana ya? Haredang aing hudang sare minum. Aduh. Kemana ya nanti seberang kieu mah. Pengangguran kieu mah luntang lantung paling ge ngaronda bayar ku Pak RT panggengan sabulan 25.000 ampun Anjing. apa balik lagi gitu. Sehari nelpon. Halo. Wah, bener ya. Ada orang. Lagi tapa dia. Majikan si AA. Eta orang rek bijil. Aduh, kumaha aing tungkat siti ieu mah. Kela. Kela kedeng. Heueuh lah, langsung meluncur ya, samperkeun di mana? Alah, siapa majikan? Arek ngalahirkeun eta malah ngusep kumaha sih si Adi. Kela ya. Duh, buru-buru ya. Kamana di sendal teh? Alah, karena lagi sadut. Aduh. Bruh. Hese di hurungna. Bruh. Ah, iya. Bruh. Bruh. Ieu mah motor. Ribu aing nu hamil saha, nu ngalahirkan saha, aing anu ribu neangan. Oh, sadut. Mana sih? Sadut. Ngeling lauk teh goblok. Kali para benaun sih. Isuk meluk. Ipar indah gitu lauk teh. Marudik gitu. Jauh kene lebaran mah tuh. Aing tisuk meluk. Lauk gendot-gendot acan nu asup. Tuh. Apoe panas. Gusti menang atuh euy. Lauk betok mah teu nanaon lah. Terpaiseun. Sok era ai mangkat ti isuk jeung hayam ge heulaan nu nguseup. Oh pisan. Dadah lauk teh koplok. Aing mah kamarana sih. Di dia lah. Laukan gitu itu apa? Bajeng tiganunya ai isukna di dinya. Gan di dia menang di lauk. Iu juga lain di ditu. Pencet di dia pencet. Tah eta tah. Jelmana si sadut. Pamajikan anak rek. Iya. Kalah pus. Batur mah di dieu teh loba laukan caduk.
Eta hulu orok geus arek bijil. Kayak lah tuh. Eta hulu orok arek bijil balik sadul. Eta hulu orok arek bijil eta. No bijil. Bi eta arek ngelahirkan eta orokna arek bijil buru balik. Aduh, Nyeling goblok ya sama. itu ya teh hirup teh kumaha sih? Ayo balik. Eta Tinggal ah. Yuk usep aing tingeling sama. masalah usep lain masalah. Eta hulu orok arek bijil. Eta kumaha ceritana ayeuna geus ribut tadi nelponan aing buru ayo balik sadut. Wah saing mah. Ye, lain roas-roas. Eta karunya bi eti, eta hayu. Eta Pamajikan? Heeh, eta geus arek Lahiran? Heeh, hayu buru. Ayo buru. Kayak heula jadi. Ye, buru ayo. Nah, buru-buru ka mana tuh? Balik, buru. Aduh. Eta orok arek bijil, eta kumaha si orok teh huluna geus di ujung eta. Aduh, aing nu dicarekan ieu mah. Tadi Kumaha? aing keur ngaronda. Hah? Ke ngaronda tadi karek hudang sare geus ditelepon ku bi eti, buru atuh. Aing mah Aduh, kumaha? Kayak heula. hayu. Kayak heula. Aduh, kumaha gehela Sama. naon deui? Lain iraha ieu na ngalairkeunana bi karasa beuteungna iraha. Tadi aing ke sare nya, aya telepon bi eti, nelpon. Iya, orok geus di ujung arek bijil. Da isuk mah teu kuna naon. Ih, lain masalah isuk orok kan bijil. Urang teh nyaho iraha jamna eta. Aduh, Bari sia mah luas ngali atuh aing. Kumaha nya? Aduh, coba aing teh boga duit ya. Aduh. Aing nya. Terus aing kumaha si Ati ya? Nasibna. Bari jeung sama ngaruas aing tinggal bobolokot kieu aing. aya teh rek bijil orok, aya teh butuh dana ya, dana. Aya teh dana, butuh dana, ieu sumbangan dana. Aduh, kumaha tuh nya? Aduh, aing coba si Ati rek lahiran. Geus lah, motor gadekeun we ka Mang Samin. Kumaha nya? Paling banda motor-motorna. Coba aing jijib blugan kieu sia sih pake jeung ngaruas goblok keur mah aing. Keur ngeunang-ngeunang useup dean. Aduh, motor deui wae, motor tos kitu laku sabaraha duit atuh eta aa aduh. Jadi kumaha tuh geus lah bae lah motor we ka Mang Samin. Tah, aku tuh Gara-gara. panik. Tah, tadi ditelepon. Aduh, buru atuh. Panik. Geus ayo balik heula we ayeuna mah. Ayo atuh. Hayu atuh balik. Buru. Tah, aing mah. Tok hese dia anima dihidupkeun lagi. Heeh, aing mampu eta. Panik teh. Terus dia arek digadekeun. Aing teh heula atuh ya, arek muter heula. Buru atuh. A few moments later. Aing mah ya. Ya apa majikan geus gede beuteung kieu. Ieu si jabang bayi kumaha aduh. Eta ngajakalan duit. Aduh sadut buru atuh ka dieu geus teu kuat ieu aduh. Arek bijil ieu orang buru aduh nyuli. Aduh sadut buru aduh. Aduh. Eti, Aduh. masih lagi. Aduh ya geus keluar bijil Hah? kumaha ya geus rek bijil ya aduh. Geus teu kuat ya aduh. Kumaha? Aisyah ka mana wae ti tadi aduh. Udah tahu sia. Aduh, geus kena malah ngadon mancing saya teh aduh. Kumaha ya aduh. Kumaha tuh aina? Deki dia. Mun deki dia apa di rumah sakit? Hah? Jadi kana dua ya isina teh aduh. Kumaha eta? Anjing masih sadut. Duit kemana coba? Nah, eueuh deui ah. Aing deui wae mikiran ieu. Tio, tingeling sia tolong ngajedug wae. Lain kitu ieu can mikiran dana kieu kumaha aing mah. Terus kumaha terus Bingung. motor ka Mang Samin heula kedeung. Ya ieu aing angkat yang geus atuh Bro. Heunya Kayak teh beja teh, beja teh. sugan bisa nulungannya. Ah ngahulung wae teh jideng.